Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papunten ngaraga lakosa teh sepangkeun nami abdi Aulia Tanayati di kelas 10 PM2. Biasa abdi nyuhunkeun wakosna sakedap kangge ngawawancara teteh ngeunaan pentingna ngagaduhan cita-cita. Kahiji abdi hoyong terang nami teteh nasaba. Nurutkeun teteh naon sih sabenerna pentingna urang ngagaduhan cita-cita teh? Cita-cita masa depan orang sewujudnya. Selaku pelajar, kumaha sarana sangkan urang tiasa ngontrol cita-cita kasebut henteu Diajar si bener si tekun cita-cita orang cacapan. sarnyana hese atawa henteu dina urang ngontrol cita-cita teh. Misalkan orangnya bade serius dina ngahoda eta cita-cita orang jangka Alhamdulillah cepat sakitu wae wawancara singkat hati hatur nuhun kana waktu sareng jawabanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.